hebat euy nu kadenge ku dewek perlu dicatet tah perlu dicatet dina ati sanubari eta dua budak eta sanajan awakna gede da umurna mah sana pun dewek teh budak kamari ieu tapi eta tekadna euy buleud tekadna rek ngabelaan nagara jeung bangsa lemah caina diruksak semangat juangna ngagedur tah cing nepi ka kitu euy warga negara cecah wontening medan laga Aswani kumba Aswani Kang iya Kang jeung Rama ge di dieu nya gugurna teh heueuh meuni jadi sabiwir hiji Kang jeung Rama melaan nagara jeung bangsana lain dek ngabelaan gugurna si Uwa tong tarik teuing bisi kadengieun keun bae da urang mah dek paeh kagok aya pamimpin teu ecreug teuing egois arogan kabina-bina teuing nya boga uwa teh mentingkeun diri pribadi ai nagara jeung bangsa awut-awutan diantep eueuh hati nuranian engke mah di mana aya pangabutuh antep tong didenge tuman ulah gitu lamun urang nyaritakeun bab kahadean eta hate ulah goreng lamun aya jelema nu kitu urang jadi goreng atau jadi pindah hate urang jadi goreng doakeun ku urang eta nu kararitu teh cing baru soleh cing buru-buru geura soleh cing buru-buru geura salaladar cing buru-buru geura baralik deui kana fitrahna sabab aya hak jelema mah pikeun husnul khotimah ai husnul khotimah teh naon alus katungtungnakeun alus katungtungnakeun teh kumaha tah heulaanan pagawean nu sautak saeutik sapopoe kumaha angeuskeun sapertina urang ayeuna ieu ngadongeng panggih jeung batur tuluy tungtungna teh jadi goreng tak eta teh tungtungna naon Jungul khotimah teh goreng mah. Lamun urang sangeusna obrolan teh tuluy saling hampura di mana aya kasalahan ulah jadi naon-naon jungul khotimah. Ulah jungul khotimah tapi husnul khotimah. Lamun urang barang bere ka batu ridho ikhlas karena Allah ulah diomongkeun deui mun teu dibere ku aing sia moal nyatu tah teh goreng katungtungnakeun. Sedangkan pangsilaka-silakana jelema di mana misleuk tina ibadahna, di mana misleuk tina pangabdianana. Kitu. Urang micinta kana kahadean tapi urang ngagogoreng batur ulah teh. Keuna dina ngagogoreng batur mah geus diwakilan ku Quran. Naik Quran kungsi ngagogoreng batur apan Fir'aun diomongkeun apa Namrud diomongkeun Abu Jahal tuh hepan eta mah contoh da urang ge da urang mah ulah ngewa hate kumaha lamun karatan tangewaan teh keun bae da cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna nana mana si muncang nu sok nyeunan sapatu sia mah
gitu coba cing dulu itu saya wih ayam monyet bodas yeah. uluh hush alah meni lucu kitu monyet buluna Kang tanyakeun daekeun dikut-kut waduh ieu meureunnan anu kasebut ieu anu kakoncara aya monyet bodas ngan hiji-hijina ngaranna teh omannya oman batu ish eta mah pengusaha atuh iya Oman, lain Oman tapi Hanoman. Oi, nya Hanoman. Saha ngaran teh? Ngaran kaula teh Aswani Kumba ieu pun adi Kumba Aswani. Gerabelaan Wasia. Anu ngaran Dasamuka. Nganatrat sejarah deui. Naon? Yen anu goreng lampah moal salamet anu goreng laku moal aya panghampura lamun teu tobat ya anu man daun ulah disale kompet daunkeun uing jeung ua beda hulu beda pamikiran beda pamadegan sanajan kuring sagetih jeung saturunan meureun di dinya mah leuwih deukeut ka Batara Rama sok narima fatwa-fatwa didikan atikan boh lahirna boh batina wah sia mah bangsa buta deul sakali buta mah tetep buta tah ulah suudon kitu man teh nyaon manehnya si Oman mah ulah ditinggali butana yo Oman sanajan tina bujur meri ari enog mah cokot da vitamin teteh ulah si ai meri batur mah tapi heueuh nya kitu tapi sanajan tina bujur kiai ai beye mah koneng entong da eta mah nu kitu mah kokotor entong tina bujurna mah tina lisana dangukeun kitu kaula teh niat teh perang teh lain dek melaan kamurkaan Dasamuka tapi santeuna deui ieu teh mangrupakeun hiji hambatan deui pikeun nyokot Ibu Sinta ieu ai ku kitu teh mah ngan ieu nagara uing ruksak jadi anu sinekna musuh anjeun saha musuh uing teh ua uing ngaranna Dasamuka atuh lain ua maneh we katu serang podaran katu tah bonganna ku ayana laku lampah ua teh maneh jadi datang ka dieu lemah cai uing teh didampal ku anjeun nepi ka diruksak tah hartina anjeun teh leungeun-leungeunna Dasamuka teh anjeun wah jadi lieur ieu ada agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir aya mah tangtukeun nasib sok alah tong loba bacot Oman wah kadeh hebat euy nu kadenge ku dewek perlu dicatet tah perlu dicatat dina ati sanubari eta dua budak eta sanajan awakna gede da umurna mah sana pun dewek teh budak kamari ieu tapi eta tekadna euy bulud tekadna rek ngabelaan nagara jeung bangsa lemah caina diruksak semangat juangna ngagedur tah cing nepi ka kitu euy warga nagara cecah
ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan urang ayeuna jadi warga negara kaayaan negara henteu perang ungapoe ge sabenerna mah perang ieu elu perang jeung pangabutuh jeung kasusah perang jeung kokotor nya rupa-rupa dalam merangan kana hate teh nu mata kudu berlindung nya gitu karena rahmat pitulung Allah aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk nya gitu nya